napas keluar. Napas biasa, ya napas biasa. Hiji. Nah kedua turun. Mulai turun. Tarik napas. Kita mulai dia kecil. Iya. Nah, tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Tahan. Keluarkan. Pikiran, rasa, hijikan, loloskan. Saya, lihat hiji, lihat dua, lihat tilu, turun. Baik, ban. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tahan. Tahan kosong. Ya, kosong. Saya, opat dia apa? Iya. Teruskan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tahan. Teruskan banyak kali. Saya toko obatnya di rumah jajar. Nu kahiji eta yang hijikeun kekuatan suku yang tanah tapi di tanah pasti musuh tadi teh. Anu kedua orang sakura ngeukeun bayangan. Nah, yang bayangan eta kayak eta jangan narik, jangan masuknya kekuatan kalau orang mau rupa mau masuk ke orang. Katilu disebutnya meditasi baca musti. Ya, tapi kieu. Kita baca musti, meditasi baca musti. Jangan kekuatan di gledek ameh kekuatan orang panas kabeh di urang teh. Nah, anu katilu, anu kalima, anu kaopat nyata ngahijikeun. Nyata muka cakra anu 17 sama kurang. Jadi fungsikeun kabeh iki tupakeun ya jadi buka tuh kita kieu nah kayak tarik nafas dari hidung keluarkan dari hidung deh itu kali tarik dari keluarkan tarik dari keluarkan tarik dari tahan nafasna genggap keluarkan dari hidung deh teruskan badan. Jadi yang muka cakra. Jadi cakra orang ieu jeung alam teh ngahiji. Gitu, air angin naon ngahiji urang gitu. Gitu, tangke dina kalima istilahna dina meditasi kalima eta jadi ngahijikeun bah. Eta mah khusus yang terawangan urang nu kalima. Dan kalima mah hadi opatna. Kan ieu. Oh. Hadi ieu. Atarang. Iyalah buka teruskan napas ulah narik napas na baham ulah keluarkan na baham tapi ulah narik napas na hidung keluarkan na hidung deui
Jadi orang menggunakan tarik napas dina mulut ya kawar kena mulut deui orang kosong. Jadi orang naik napas dina hidung keluar dina mulut orang maehan jelema nya.